Piapi teh budak ngora kumpul meni udud acan. Udud kopi nih nganan. Teh. Kopi, udud teu boga, Ieu mah ieu meni nih nganan kopi udud acan ge. Sinarieun saya ngaluarkeun duit teh meuli udud. Geus naon asa sinarieun euy? Biasa bisnis cair pan. Ngajual tangkal jengjing pan tadi. Oh heueuh atuh ari didenya bisnis cair ngajual tangkal jengjing mah. Ieu urang beulikeun heuh. Urang beulikeun udud. Heeh sok gae beulikeun we gampang. Ramirez. Ieu meuli rokok jeung kopi cing ka warung. Ayeuna di dieu urang ngopi. Tadi di dieu udud kopi. Ieu jang naon ieu? Si hulu goblok aing ge cocorokan oge ngomong teu ngadenge keneh wae. Iya, meuli kopi jeung udud ka warung, ieu duitna. Ayeuna ka warung meuli kopi jeung udud, ieu duitna. Oh, heeh. Udud kopi. Kopi udud. Udud meuli kopi tadi teh. Dah meuli udud jeung kopi meureun lah meureun eta. Beli apa Ramirez? Ramirez beli apa? Meuli naon nya tadi teh nya? Oh, heueuh. Beli Shoptek, Bang. Beli Shoptek. Oke, Bang. Duitnya gede nih beli Shoptek. Dasar budak ngomong aja nggak dengar. Bener teh nya, ieu kita meuli ieu udah tadi teh. Budak teh meuli ieu meureun hiji. Bener ieu Lain si Ramirez teh ka mana nya heuh? Sekali lah ka warung teh ka Bagdad sugan. Haseum ieu yang Kayak tadi hayang ngopi aja udud dia. Sok tara bener si balik si Ramirez teh. Tah datang si Ramirez teh si hulu lila ka warung teh. keren sia. Mana udud teh? Meuli henteu? Ari si kunyuk dititah teh sok tara balik nitah oge meuli udud jeung kopi. Nahaun ieu mah Shoptek lain udud jeung kopi. Emang mana tadi kita meuli naon? Dek, tadi nitahna oge meuli udud jeung kopi. Pan aing teh hayang udud jeung ngopi Ramirez. Lain nitah meuli Shoptek, jol datang ka dieu mamawa Shoptek. Dasar sia teh kunyuk, tahakan ku sia Shoptek budak.